tadi dia orang kedah beki ka hartos yen hirup di dunia teh kitu romantika kehidupan teh Kang nya. Kenaon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu isi menang balangsa maka jeung hareupan rupa-rupa kapeurih hese capek susah payah pait getir larat jeung balangsa aya mudun jeung nanya didinya didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali baligoh pangeran naon baligoh pangeran dari akang baligoh pangeran makarya heula anom gawe heula karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu nya gawe heula nu mawi di darasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pienteungeun urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus gerak emang urang ngadongeng sakedap ya boleh ngaharewosan mang ya yen hirup di dunia teh kitu setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah ku anom telak masing tilik tong ditolak mun can taluk dah eta yang boga peureuh kudu teuing aya ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anom komo bari jeung dina hate eueuh agamaan kosong agamana ku jalan peurih kieu teh eta teh cing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina mana hitung-hitung batu loncatan saolah-olah eta teh dibelah dada dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung kapeurih sumuhun sobar tawakal eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom ieu nuhun dawala lan nuhun sawangsuna mungkewe di mana parantos jeneng ya ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe ya da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikiran teh anom teu pamrih naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah urang sasaranganna peurih heula jeung abdi ieu kitu cek abdi ge sami-sami berjuang bang sararangkeun teh awak pasti dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga sakitu sangkan ngabijilkeun ka bunga hate ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih hungkul benar teh singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan tah sabalikna urang ulah ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ieu ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia nya ulangan-ulangan yuk ayeuna urang omean ku urang kudu galabek pucus kudu loba pikiran
mesin kepret bisa jual baheureuh Rajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia kitu kanya Rohman Rohimna Pangeran di mana wae keur kumaha wae teu leh aya beres Gun nirahangan dika dan luar biasa wah nasib baik sadulur tenan kula ieu daek ieu harewos sisang kuning patih negara Astina anu salilana teu oleh ngreketek si Uwa Prabu beres teu boleh benci we nya nama malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju yen sisi Yunana anu kudu jadi raja ieu gan ya panuhun eta mana ulah dicacanak goreng hate model gitu beres nah dianggap goreng hate lamun gitu upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina nya saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit bener udah artina hartosna teh eta teh lamun init ka medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang bukan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo nggak sebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ye ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kanu kumaha oge ya tulung kinulungan ulah nya itu mah Kurawa dipepene ku harta kekayaan hartina teh ubudunya benar aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureurane kanu kitu teh cawadan we kan cawadan nu digorengkeun nu dialuskeun batur teh digorengkeun we terus ari hirup hayang di dewa-dewa ari hirup hayang di dewa-dewa nah licik teruyuhan ieu eta nu pahupala cikud ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena jelas tuas hatena teh goreng hatena gurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nya beulah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat
walal akhiroto herulaka minal ula teh. Eta teh Apal aing oge dina surat waduhe teh. Waduhe ge bisa. Henteu dina naon teh mawa. Nyarita kitu dina keteranganna. Tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh. Bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya. Jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje. Siara teh bahasa antren goblok. apa kana parabot Teu sangkanya si cepot. Oh, itu siapa dulu? Nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula. oh tuh jauh Kaler yang cepot Nya. dulu, beda. jauh Ai cepot baheula mah jiga sikinangka. pas Ayeuna jiga salak. kaya Cimarmen Tong sok kitu. Jadi nu laledeh deh. Jadi ubudunya Jelas kalah bener. nu kalima na tulul ama hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos. mitos loba ngahayal Apa sia mitos? Heuh anu ngucur tina ceuli. ketos Eta mah ketos atuh. Colek. Benar. Dah kagenepna dolim nu teu eureun-eureun. eta Imbe ngebatur teh Sedangkan pangeran geus mere kalongaran. Yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna. Nasibna. Ieu. Jadi ulah ngayakeun tidak ka naon-naon aing ka kurawa heulaanan ulah waka. ulah waka can waktosna Margi teh can uga. lor Nonyon. naon ka waka Naon uga teh? Teu. naon teh Kata apal uga-uga acan. naon Sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk, sok dipake nyupah. Saga atuh nu kitu mah. saga jauh atuh dan ugana Hartosna uga teh waktuna gan. waktuna dangkege Iya. Melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal. Ngantosan waktos. kayak geus 3 bulan kalah Namun ayeuna napeul isu-isu. Melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa. Kedah nungguan waktu. waktu Karena mun urang 3 bulan 10 poe. Takara bakal kaala. Tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan. naon Di mana sia teh? Melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna. lain melak beli Tong ngalieureun goblok. lain melak meuli itu teh mah. Disikat ke ku aing beungeut teh sia. Bener kan? Hayang gemep meureun sia tah. Tak kitu agan. Hayang tabok aing. Sieun ieu mah kanu anome. enggak Uninga agan kapungkur dina zaman drama Kawalon. Ramayana Ramayana teu drama Kawalon. Aya sumuhun Ramayana. Ieu. Ramayana teh diusir ti kota nya tira karajaanna kudu leuleungan. Bener. Sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur. Oh. Harita teh rebutan kekawasaan teh di negara eta teh. Ayodhya. Iya. Tah Dewi Sintana dipaling. Tapi akhirnya kumaha? Ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa. Akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama. tak itu Diserang di tiap-tiap penjuru. kuperi Disarangan kuala dia belatam tama ketek. Aduh diping-ping ku Prabu Sate, dewa. Oh, ku Santanu. tahu jauh Tampiling jago aing. Sugriwa Raja monyet teh saha? Oh. Asep Truna, Suap abul. eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh. Adina Prabu Sobali. Sing apa kana tetekon sia? Tapi raka jauh ke Sentanu atuh Bisi diparankeun sia milu Jakarama. Aduh. kudu apa kali jujutan Udah babat. Tah dugi ka Sep
wala dia bala tamtama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak Paburencai. malihan Rayina Batara ora Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama. Wah. Saha teh Baladewa. Bibiksana. Jauh-jauh sete-sete Lesmana. Mana? Kota eta. Pegawan Solo. Adina Lesmana mah adi saha? Adi Dasamuka. Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana. Da eta Gunawan. Gunawan Wibiksana. Nepi ka pabaliut ari poho. Gunawan Bibika. Bener. Wajar po. Aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan. Apa teh terawana teh adina di Panogoro. Lain. Nya jauh-jauh. Penogoro. Nya salah tapi tarik deui. Oh. Itu masalah tarik. Iya. Jadi gedekeun kasayaan aya mah. Ya. Suluh ulah ngaladu basa sia ulah seperti kamari ngebul we. Sampai ke Ratu. Iya dan nu ngalah suluhna atuh. Hurung-hurung. Sampai ke Ratu. Ai kiri nyu teh euy. Oh kiri nyu asukeun aing ge hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngaganggu tatangkalan nu geus aya bahaya. Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Di itu di Pemanukan. Di mana-mana enak banjir Jakarta jeung sajabana bejana Di Manado. ieu teh ekosistem diruksak teu seimbang deui kaayaan dunya teh. Jadi winu biji. Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh. Bener ya ku kitu cenah euy. Iya. Tidak. Sampurasun. Wah. Iya. Lah, naon teh? Naon teh Kang sampun. Sampurasun. Ya. Suara naon teh? Sada simut. Simut Si goblok. Simut teh gede kitu. Simut mah lain kitu atuh. Eok. Eta simut. Me nu kitu mah. La ilaha illallah. Damai baca. Ai me cek dung cek. Nu kitu mah sesar.